urusan dirinya teman pala dewa dicekal kulengan Anoman anu palih katuh tobat ampun Anoman non ampun naga baruna Raja Laut geus laporan ka aing sabab aya zat uranium anu dina waktu ngabeledug da eta tempat nganung harti eta zat teh ti mana datangna lamun lain tina senjata nenggala bener pisan nyoba-nyobanya rumasa Anoman rumasa aduh tah aing geus rumah sakit itu mah dek rumasa dek henteu anjeun bakal dipayunkeun atanapi dijonghokeun ka Gusti Otipati Jagatnata Raja Sawarga buat Anoman Kangjeng Rama nyangakeun ieu sakitan nah bade dicanak senjatana kangge sementawis pikeun hukuman Baladewa. Syakur anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya. Ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul. Ieu kajadian teh teu kana politik teh apa boh urusan internasional nasional. Ngan aing nyaho mah perlu. Sabab naon? Keur nambah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung henteu na eta mah duka teh teuing bahayana keur manusia hirup di alam dunya wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah bakal diguguk ku anak buah yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui numata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar absolut dohmati mutlak ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan mun panjang ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nyana lain cek laina ya numawi di dieu ila lampahan teh kumaha geletuk batuna gejebur caina Baladewa tangtuna oge meureun bakal menang sanksi bakal menang hukuman ti dewa kulantaran ngalanggar kana sumpahna yen eta senjata kudu dipake sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsarana Balarea keun eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna sanajan urang oge pan dina hate teh kitu aya anu leuwih lemes tibatan atom tibatan nuklir nyata gorengna hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga anu jauh kade cing hati-hati anu sok kecuwas kecewis
ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Dirgahayu Kota Subang anu ka-60 tikawit Bapak Bupati dugi kasadayana kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cing langkung majeng langkung maju kuayana gotong royong babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan margi sababaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen tina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu nagara utamina daerah Subang sakali merdeka tetap merdeka. Mudah-mudahan mulus rahayu gembleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cak